pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Aduh, iya karek ge sabaraha poe muka warung. Geus kararosong deui wae. Kieu beurnya jelema sangsara. Nah, unyam injem. Ayo nu mere, da meureun heueuh ningali ka ieu dagang jong suluh jeung baso di ka mana nya si Akang ngarewe. Aduh, suluh bararaseuh wae. Ni ampun ke jeung kieu we, hirup urang iraka. Batur juga urang, da urang juga batur mah mana mungkin meureun nya lamun cek eta. Ini beki eueuh we dagangan, beki kosong, rek kumaha lalampahan. Ya, di mana ngahaja Cuk? Ngahaja kita milarian. Saha Kang Cus? Naon da tadi mah asa ningali ka mana da asa eueuh. Ka mana nya? Lain pan basa eta mah sia Kumaha? Oh nangani, ya basa teh ka dieu mah walihul. Ya Ucu cenah eta aya pamajikan urang kadinya cenah kitu. Naon make nyeunah kitu ka mana? Cik teh eueuh cenah. Nah, cing teh make eueuh kitu. Nya dasar pikat keheuleuan boga sakit teh. Di mana? Geus sok pikir ceuk kieu nya. Ai ngarang-ngarang satahun sekali lebaran. Wajar we pamajikan minta yang pamulikeun gamis. Ya yang pamulikeun sena urang teh nya satahun sekali. Ih, da nya kitu teh meni asal lieur kana sirahnana oge. Coba manehna aya hayang hiji cenah. Akang mah hayang kawin. Gelo sugan mah mun Saha teh nyari hati coba. Dasar urang boga salakina sarua heueuh. Da mun teu ras-ras ngan padahal ku geus nyaah gitu. Da urang geuning teu payu deui nya. Nya kitu teh geus mikir anak. Sok we ece tingali tingungkueuk teh pake kangge sekolot kieu anak we seureui boga naon tingali warung geus areueuh nanaon. Ya kumaha ieu teh atuh meuni nuju solencang kieu geuning. Pan basa eta ece teh nyinyum geuningan. Geus behak dewe karek sabaraha we nu nganyuk we nu nganyuk ke balanya eueuh. Hampura da abdi geus sok nganyuk nya. Kan bae. Bari ieu teh sekentenan bade nitip ka ngolok kiri ditan. Hah? Boga kieu. Heuh sewa tong gujrut sia. Da salaki mah teu ngarti geuning urang teh butuh panci geus barolong. Seng geus teu aya coba dek nyeun tumpeng panana rese. Heuh kitu lalaki mah. Teu ngarti nya sapinter-pinter we. Rek mape ka ece. Udah ece ge dan can mayar yeuh. Teuing ngajeun can boga jeung mayar kumaha nya? Sapu ya beu. Kumaha nya ieu urang meuni asa kacida. Yep, nyai mun urang teh lamun teu mayar ayeuna meureun urang ti denda oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ayi di mana wae? Alhamdulillah. Istri nama Encus ya. Nah, di dia. Ya aya atuh. Ka mana wae di pilarian. Eta tos teh ieu. Senengan teh aya geuningan balik deui. Gagah pisan. Naon atuh? Dina pesak aya di jaket. Mas pik. Alah eta aya kene kumaha? Di naon? Itu saku jaket abi kapenak. Geus ditukerkeun. Abi sia motor dibikeun. Nama kali tol dibikon itu kan pada itu makanan jeung amplopna halus teh butuh. Geus nere ka mana tuh? Aduh mending ulah-ulin oge. Ulin karek sarake ngaleos sakodong geus sekolah nyong ka Atuh da omonganna nya eta. Ence dia ngobrolkeun naon ca? Doa eta mah RHS. Para cewek. Ngeus saya kata saya selesaikan masalah keluarga mah. Kade. Karena saya rada bingung. Untuk mah sok kada anu masalah bikin sus. Naon? Banyak itu atunya. Sok nyi atuh pan tong dilateuing nya. Kada eta. Apa dia? Nah, Permasalahan naon bego? oh sok hayang nyaho wae naon teh kayak gitu. Kemarin teh eta mang mengkeun jakat. Dibikeun. Wah, Nah, cenah geuning amplop tadi aya keneh. tukeurkeun poin. Nah, Itu mah katingalina teh kanal di jero amplopna teh. Heeh. Halus amplopna.
tukeran ku urang. Ditukeran kunaon? Banyak ku duit atuh. Keun bayar eta mah urusan mangkus urusan keluarga eta mah. Ada mau urusan. Ieu mah kieu ye, cus. Kumaha teh? Dia gaya, sok yuk ya. Urang teh boga incu. 7. Nah, atuh di dieu. Loba teuing incu. Nyaho pan atuh. Renei. Oh gitu. Boga incu 7. Oh, nyaho di dieu pan tuh. Boga anak 3. Tilo nyaho. Kadia gratis. Naon? Ieu baru urang. Terus di urang teh wawuh teh geus teu sakatiga. Oh, wah, zaman saya dina celeleng kahalukan Pan. Belo. Lain kitu. Tah kabeh teh nu incu nu 7 teh. Kok tah keur mangcus. Aduh, alhamdulillah lain yang mun diperehan euy. Nah, ditambah deui. Ku Budak 3. udah jadi 10 atuh. Kok tah Oh, keur bener, mangcus. syukur Mah alhamdulillah. incus mah ka urang mah hiji. Ka urangkeun. Butuh naon di dinya sok di aiku di dieu mah lah urang mah sok di dinya aya pangabutuh soalna mah. Heeh. Tinggal ngomong. Aya nu tadi teh saha? Majikan. Tah kumaha lamun incu nu 7 P. Budak nu 3 P. Terus Pamajikan cus kawingkeun. Kan uing mah budak. Ditukeran, Jus, kumaha? Puas ya. lain puas eta mah sarajeng cikulah sampai ka kitu atuh. Kumaha tuh? Alo wihna da itu. Ye. Tugan kitu. Aya doma. Duit doma. Doma aya. Bae, doma ku suluh. Bos lain-lain wae atuh ieu teh, Bang. Sugan teh ento teu ngeunah tungtungna euy. Lain kabeneran ye maju. Kumaha? Kabar teh kieu. Nya alhamdulillah leutik-leutik oge nya. Kira maju usaha teh. Alhamdulillah. Karena naon? Kana doma, kana lele, loba we. Nya kabeneran sok lah mere mawe. Wah, eta penting eta. Heeh. Sok mere mawe kaknya ka budak yatim. Jakat kanu jompo. Nya kadang-kala teh zakat sedekah. Nya loba mah zakat mah zakat mah. Zakat penghasilan zakat loba-loba zakat. Memang kudu. Tina penghasilan pan urang teh dikudukeun. 2,5% pemirsa. Ya, alhamdulillah. Ya, kadang-kala lah sok tara kena gugon kana aturan persenan ya. Da eta mah aturan ti geus kitu, kadang-kala aya kurang, aya leuwih kitu nya teu jadi masalah. Nya sok mere teh kanu Ka saha wae teh? ka fakir miskin, ka anak yatim, kanu jompo. Nya alhamdulillah teh nguriling. Naik kawin itu. Ya ka warung ge henteu ieu, ka warung ge tara disulang. Kadenge henteu ngobrol bieu. Kadenge. Urang mah lamun mere mawe teh sok kanu miskin. Kanu miskin, benar. Kanu jompo. Benar. Terus Anak yatim. apa dia anak yatim atau genslek? Nah, atuh dibere da urang ge hak anak yatim atuh. Tah ieu jadi urang mah teu ngarti nu kumaha nu kategori anak yatim teh nya. Ari aduh aing mah. Ada urang ge yatim sarua sia teh atuh. Kanu miskin. Kanu miskin. Aing miskin atuh. Tapi urang mah diutamakeun mah kanu jompo. Kanu jompo. Kan aing ge jompo tingali lempang aing atuh tuh. Amin, mudah-mudahan. Wah, bohong eta mah genslek atuh. Ya kabeneran cus. Ari kitu mah keun bae atuh urang meunang urang teh ngajual domba, boga bati yo. Tuh, ieu mah Boga bati teh 1 juta Pasti Ya kabeh. alhamdulillah. Ya da. Ieu mah ngan boga sakieu kan katinggali jelema jompo jeung bereun. Heuh nya encus ieu nya wayahna. Tah kop keur maneh ye. Kan kudu 25% lain. Ye. Berarti kudu 25.000. Ya eta 5.000 deui iraha boga hutang tadinya. Nah kieu aing mah euy mere teh jadi bagaimana hutang aing mah. Lah, Lah teh mah kop keur maneh keun main ka eta mah. Pokona kop keur maneh. alhamdulillah. Aduh. Lain itu pemajikan uring sorangan kali laki unggul salah Nah di warung mah wajar, di warung mah ada urang niatna gerek jajan. oh gitu eta duit naon atuh di Iya teh. Pamer. Ieu kan mere ieu ya. Naon Naon zakat istilahna lah. Kotah cenah keur maneh cenah kitu nya. Heeh. Jadi ieu. Mana dia tadi? Itu kopi akang nih. Kopi akang di dapur. Di bari di bapak. Tutup beri itu kopi anu teu ditatakan. Cek wawan teh ieu cenah keur maneh kop kitu. Oh gitu? Nya nuhun atuh. Lain nuhun eta duit aing eta. Hah? Duit. Hapan kop keur maneh? Is nah, surah lupa teh. Heula, eta teh duit naon make jeung wawan make jeung mana duit? Di wawan bete kop cus cenah keur maneh ieu zakat cenah kitu. Nuhun Eta kadikeun duit. Jakat teh jakat naon? Sok riweuh Jakat naon guru pogo aja. Duh, meuni riweuh. Rekan.
Ini asa kabina-bina teuing. Eta aman. Jadi kieu we geus saya nama. Tah ieu duit pada maributkeun. Engke we lah di tukang. Ye tuh nya aing mah. Ieu mungkin meuli samaleun. Jadi mah tulus. Atuh teh jadi. Daripada jadi problem. Mending geus. Kumaha ieu teh kumaha? Bagi duit teh beneran. Usaha kana domba. Oh, nya bener ieu. Boga untung nya mere mawe lah Kak. Mere mawe. Ka anak yatim. Atuh kanu jompo. Heeh. Are si iyo encus. Sirik. Apa sih kunaon? Atuh yatim. Anak yatim cenah. Aduh curang temanya disebut anak yatim geus kolot kieu da KBG pasti bakal kitu. Anu kadua cenah urang mah miskin cenah. Nya miskin. Teu naon bereun. Bere. Pelebah jompo bari belempang nararampeolan. Didoakeun amin da moal. Aya apa eta? Padahal lah Mere gitu. teh zakat tah. Anya sodako we. Sodako dibere ai pek teh kana malik hutang. Da cenah kudu 2,5%. Nyakeun we cing teh atuh. Kudu bisa kabedakeun sodako, infak, naon teh zakat beda. Oh beda ya. Ai sodako mah boros-boros 20.000. Jadi 100 perak oge. Menang. Jadi dia kami milik deui. Kan pedah meureun ai sodako mah bener. Lamun itu fakir miskin beli sodakoan moga hak nerima. Tapi pada sodako bebas pada pergi hayang dibere. Hah? Jadi kabeh tamat teh geus lain mah kieu doakeun urang sing beunghar lah. Amin. Doakeun we. Apaan kieu ya? Ya. hah? Cek dino ilmu kahutan. Naon mah jaga hutan. Hah? Ilmu kahutan? Naon kahutan? Kaleuweungan lah mun cek bahasa Sunda. Kahutanan. Pan kieu. Macenah? Asipatu asyamu ila tahta'i jamarot. Alah nya. Tuh, mulkul ya tuh paludin. Gibas abu ya ta'ata'akum. Artina. Kala ari hartosna teh naon hartosna? Asifatu asyamu ila tahta'i jamarat. Nah. Sanyanya sepat siem leuwihna nah albatan jamarati. Terusna tadi Wajib mulkul ila turqatu padudin. tah Dudi naon? Urang wajib mulung kuntung lamun teu boga rokok disesalkeun kana padudan. Terus di terakhir mah Gibas abuya ta'ata'akum. Gibas teh domah. Abuya teh nini. Ta'ata'akum ente-entekeun. Jadi domah nini ente. Heula, ari hubunganna jeung zakat naon bil? Isto aya. Oke, ya. Ini harus diperhatikan. Sampai orang oge aya nu kitu mah. Id anam yaro. Yaro id hawas. Hartosna Di mana orai? Orai di sawah. Teu nyambung deui wae. Tinggal diulang-ulang. Id anam di mana? Di mana? Yaro. Orai. Id anam yaro orai. Id hawas di sawah. Dibulak-balik Balik. Lain dalil eta Lain. Kade geus menjarkeun. Ada ai di Sunda mah urang teh pan sok loba ples di Islam plesetan. Bada teu meunang nya di persahabatan. Tapi ai Ieu mah lain melesetkeun hadis ieu mah. Ade. Naon? Ieu mah heureun. Boro-boro hadis arti henteu. Hadis bae apa pisan atuh. Ya, pan teh badak mesti ngaji. Ngaji ieu teh kieu-kieu ge ieu teh turunan Nahdiyin. Nahdiyin. Jero iya. Uing teh baheula. Guru besar ini sebenarnya teh Mama Satibi. Oh, masih kene akhirnya Bapak Bupati gitu. Nya. Tah, malahan mah aya aduh akhirnya jadi naon eta lah teuing sok kumpul-kumpul duit gitulah. Badak Pak Ayi. Pak Ayi. Pak Ayi. Oh, eta teh Ketua ieu Pak ieu mah. Sebagai naon eta teh? Ketua Basnas. teuing teh apa nu penting eta baraya keneh euy. Tah itu baru diajar ngaji ku eta. Wah, edan keras. Abdi mah ai nami terangnya. Ada sok aya ai bewara makan Ya. tentang Mata tapi ari jongkna macan pernah. tingali atuh ieu. Oh sarua. Tinu tagogna pan ieu geus nemongkeun jelema ngarti. Beuh. Kumaha nyari urang mah ngadenge ai pai mah cenah gagah gitu. Apa ni mah buyata kan. Ya, ai jelema mah Merah-merah sorangan. lain ngira sorangan deula pan si lain ngarti. Ai jelema mah tingali tinu fisik tinu kesik. Iya. Tapi lihatlah. Nah, bau teh. Jadi mana yang urang teh kitu. Untung urang manteu. Jadi bener ieu teh ruang dieu. Tapi jangan ada benernya. Kredit. Tukang Ya ganggu tukang kredit.
boga utang kredit teu. Ah, tara sih mah. Mereka caan nih abdi teh. Sangat teu. Isi bener ah. Aca kadong kreditan. Eta mah rahasia awewe. Ini aya titipan, Cok. Aduh, nitip teh. Digerah rewas kan. Nah. Lain. Depan. Oh. Pan Oh, sok nya, bener. ieu tukang kredit panci nu itu segala. Depan nu itu bener kai sok Ya. salah nyaho salakina. Bae Jadi dicatat. mi HP-keun teh sok di dieu mi HP-keun. Jadi si balak tukang kredit mah Ah. ngeunah. Teu dagihan ka UKI mah ka dieu. Dagihan teh. Oh, seperti Iya, itu. Hah? Oh, untung alhamdulillah pamajikan Aya nu titipan mah Tara. titipan. Majikan siapa terang anyuk? Tara. Tara. Alhamdulillah. Pamajikan ieu mah soleh terang unyak anyuk. Tara. Tara. Ngajajar satetan. Hari ieu nu misahanya. Eta mah Geus. tetangga. Oh, lain Cok pan aya teh pan tereh lunasnya. Abdi teh hek nawarkeun ieu kipas angin nya. Higienis, praktis jeung teu make listrik non elektrik. Portable. Eta teh tiasa dianggo panas sareng dingin. Kipas angin bisa panas. Panas dingin. Cik. Kan ari tiis mah kahar tidak angin. Ya. Ai panasna. Jadi portable teh nya tiasa jiga hihit lah semacam hihit gitu. Upami urang hareudang pan kitu kan eta tirisnya. Ya. Tah upami urang tiris hayang panas, kipas nu dituna urang nu kikieu. Ai suka teh. Ai suka teh lain jelema geblek ini. Teh ka mana deui enak ngidar teh? Bareng ngiring ngobrol bios dia. Wayahna di tukang tah. Tuh. Ya, aya. Moyan. Oh, jika tuh. Eta tuliskeun heula bisi poho. Lain, Bagus. Kumaha. Nyai eta di imah teh pan eta kulkas teh nya geus rujian eta teh. Eta aya kulkas urut dikreditkeun Aya kulkas urut, anu berwarna. urut kaduru. Oke deh eta mah. Omean we tukang aya bisa omean. Ieu teh hampura urang teh karek saminggu di dieu teh nya. Ieu teh kan sakieuan. Ya, kan sakieu we. Mana urang mah ieu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, jangan kaum doa apa itu ngarario nga? Aduh. Lama bulan. Damang. Kelak. Aduh. Iya. Gimana? Iya teh. Lebaraya. Oh, Geus baraya deui wae si akang. Hapunten. Alhamdulillah. Abdi mah rada kasunging tadi. Kasinggung kumaha? Nyebutkeun kaum doa apa? Wajar. wajar. Iya mah jelema beunghar. Beunghar. Iya. Ai kolam renang we bisa keur ngojay. Di imahna aya kolam renang tilu. Wah. Di pipir. Anu hiji cai panas. Cai panas. Paragi ngojay. Aya cai tiis. Cai panas. Jeung aya nu eueuh caian. Lagi naon eta? Cai panas keur ngojay jelema boga panjang termati. Cai Ngojay di jangeuna. Urang ngojay ulang Kang, urang ngojay milu. Lamun cai tiis kalau sehat. Eta nu eueuh caian kan. Paragi ngojay anu teu bisa ngojay. Orang latihan berenya. Latihan. Abdi ge gaduh kolam renang. Nah, kabeh dilewean. Nah, jadi kieu ieu teh sebenarnya ieu teh Ari Katarda. Jelema beunghar ngabdi ka negara jadi Patriot desa. patriot desa. Di Dharmaraja Sukaratu. Di Pariduan Kamil. Padu kami didongengkeun teh geuning bahasa urang di situ aja. Nya. Ngaran Wawan Irawan apa? Ya. Membantu kami teh. Iya, tah jelema teh. Iya. Abdi teh Wawan Irawan di Kamari teh. Cikadu. Nu rek kamari teh Wawan teh didongengkeun teh naon? Geuningan. Nyalonnya. Insyaallah manawi parang malawi Allah ka ngabiruyungan. Amin. Sareng aya dukungan ti masyarakat Cikadu, Siraja. Tah, nyarek ngabdi Lancar. we. Tah, lamun dinya ngaku dulur, ka ieu. Ieu teh paneus sarua balad bade dieu dulur. Dorong. Siap. Biayaan. Abdi sok ngadorong lah. Bung. Tarik kitu. Hai. Baheula ge ye. Nya. Aya calon kepala desa dibiayaan. Alhamdulillah. Putu sabaraha. Gampang. Goningan Bener. Pak. Anu biayaan. Boro amok tadi nama si Temni Somo Agnia. Lah ieu mah Iya pasti jadi. jadi. Pasti Nah, jadi. kita nya kantos. Hmm. Alhamdulillah lah sok sodako sotak sete kamari ka masjid ka nyumbang 200 gitu. 200? Nya. Saya mah kamari. Nya. Pas jakat Nya. 5 juta diantai ke ngajajan. Ngentep. Entep
atuh. Tapi dah kalasan abdi teh panitia, itu sanamina teh. Ari kata da. Da dina eta mah nembe 150 kan. Ih, akan diteruskeun deui atuh. Acak. Tapi pan ieu mah mun barang bae teh lain ukur di mana. Di mana? Kamari. Jakat. Basa aya hajat di desa Gudang, kawan di desa RW. Nya. Pan loba artis penyanyi dangdut. Nya. Da si mah jakat di panggung. Jakat. Eta jakat rupa-rupanya. Jakat atuh. Kenapa cepet mah jakat? Ah, mi Kamera artis hayang baru aya bae jalma tah. ngarti aing mah. Hayang aya jalma nu ngarti. Ya, Ieu ah. daukeun. Ieu mah memang sok mere mawe. Heeh. Ieu sok kikituan wae. Pajar teh jakat sodako. Pajar penting teh pogo. Ai sakanya kuring mah jakat mah dina bulan Ramadan euy. Ah, lain Ramadan wae, sia teh. Jakat penghasilan yang sajabana. Dangukeun ieu. Ai jakat teh tah hampura. Ang Siap. pan ai jakat lamun ceuk minggu pan eta mah barang beda bisa sodako bisa naon. Tapi kade da eta mah benernya aturan jakat Ramadan aya, jakat malan pun aya jakat anu rupa-rupa we. Da lamun bab jakat eta di luar, da uing teu boga hak, nya ge uing ngaji. Tapi mah uing teu boga kapasitas. Da kahayang mah bener aya urang teh. Anu ngarti nya. Ngerti masalah ieu bener. Waalaikumsalam. Ayeuna mana? Teu dimalaskeun. Lan semohon. Aya Pak, ieu Satpol PP. Gugus tugas. Satu Pak. Aya Pak. Aya Pak. Ada masker aduh. Hapunten. Kayak ari Di ditu. Tantang. Kadang Di bekam ari ieu teh ti Satpol PP eta. Satpol PP mana kita masker gimana? Tapi pagi teh Bapak apunten da ikeun ngobrol da kadang-kadang jeung bau jeung masker. Kita masker teh SMTP di pasar pandang dibuka ge beunang meureun. Nya da ngopi lah nya pagitan. Hapunten ai Bapak teh. Abdi teh kalarasan ti Basnas. Kamari kenging serat ngalangkungan tim LAB layanan aktif Basnas saurna aya permohonan warga nu peryogi bantosan modal usaha Pak Den Biho menawi pamidal Abdi. Iya. Ai Bapak teh nu bali masihan bantosan. mohon. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kemana? Bapak teh pada masih. Kayak Bapak teh. Lunas rek abdi. Aja sia. Bapak teh aduh. Maskernya. Ari ningal eta nama Bapak Ayi. Nya kan urang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Padadang, apa tadi diobrolkeun dulu padadang teh teh. Lain, aduh. Sebentar lain baraya, bagja ti Basnas. Mohon. Geus tak abdi teh kieu, ieu, Kalau baik-baik bantuan kau iya. Kadulur Iya. apa gitu. Cai. Cai. Hiji deui kanggo itu Raina. Taya kopi Iya, tah. kopi. Geus disiapkeun. Ye, Abang shooting. Bener gitu kieu. Aya Hampura nyebut Pak Ayi Tanya teh. kata ayah. Hadapan jadi pejabat dulu teh. Alhamdulillah. Basakeun minggu kamari. Eta dibasakeun aya di Gapura di ditu di Tanjung Sari geuning aya Bapak Pakarsa Bapak Bupati. Aya senama ti Basnas, nya teh ngobrol-ngobrol malahan langsung nyeun surat. Warung di ditu cita di ditu Baos. Waos modalna sugan aya bantuan rekinya merek beneran terus dugi ka bapaknya ai sugan teh aduh sugan teh salah ya alhamdulillah Heula atuh aya mun kitu mah kabeneran ieu. Kumaha? Jadi uga cicing urang ngomong sama urang nangtung maneh mah. Pada ngareng-ngareng aya bantuan. Lain cicing. Siapa lah bukan bantuan hijau? Cicing. Dibantuan. Tah. Lu apa mah dibantuan? Bade naroskeun sakalian tadi teh urang terdapat pabentarnya. keheula Hah? ulah waka pabetar Lain urang mah hayang dikenalkeun teh. Pak ieu teh pan ieu tamu urang bisi aya pamaksudan heula keuning ngobrol apa Apaan tadi pemaksudna marek bantuan. kancan sok Kan heula eta mah kege bakal dibikeun. Kita dibikeun terus baralik ka imang moal. moal aja ngobrol Dia mah hayang buru-buru narima. bener henteu Karena duit teh meni. Sok nek mah aya Terus atuh. Dan Miho kalarasan surat lebet ka Basnas. Teras di survei ku tim LAB dibahas aya nami tim layanan aktif Basnas anu bergerak nalika aya permasalahan sosial, permasalahan kemiskinan khususnya Sumedang. Hasil tim asesmen aya warung
teh ieu layak kanggo dibantos. Alhamdulillah. Insyaallah aya bantosana modal pas. Tuh modal pas ya. Aduh. Aya anu sifatna modal pinjaman. Ayo nu ka dieu. Modal pas. Kan kudu bayar. Kudu bayar. Ya Tukang kaya meuli deui. Acan sak bisa terjadi. Pak ieu mah jelema soleh. Laras teh Bapak. Laras. Alhamdulillah. Nyesok deui besok. Gehel. Ipok bare dibantos. Meuli deui. Tuh, alhamdulillah. Ditamahan. Tah seterusna kumaha ieu teh, Pak? Iya, kalarasan hasil asesmen memenuhi persyaratan. Alhamdulillah. Dengan ayeuna ku abdi didugikeun bantosan lepas ti Basnas. Pinu deui warung teh. Mudah-mudahan tiasa minuhan warung, Alhamdulillah. tiasa ngangkat perekonomian warungna Pak Den Biho ieu. Alhamdulillah. Nyai. Heula, Pak. Isukan. Poe Minggu aya geus guiseup. Didugikeun heula bil hilap. Alhamdulillah. Urang aoskeun heula kela. Program Pemberdayaan Sumedang Makmur. Palih dieuna Basnas Kabupaten Sumedang. Ya. Bantuan modal usaha produktif untuk pedagang kecil. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan warungna maju. Amin. Hapala. Sing ningkat gitu. Amin. Hatur nuhun Bapak. Iya, atus Ibu. Tah, pada upload berapa kali? Cicing. Balik ka Ibu ka Bapak? Kan dia ka Ibu eta mah pakai nguseup. Iya mah. Alhamdulillah mugia sing barokah pangarsa. Amin. Mangga calik linggih. Cuk. Rek lunasan. Ya, lunasan ngadenge teh. Ieu mah kieu merenang ti wing ye. Jage baraya mah patrai jeung jabatan beureun. Ayi akang hese ieu ngobrol ti bakal ngobongah. Ieu mah beunang hatur nuhun ieu teh bantosanana. Mudah-mudahan beunang ku abdi jeung ku si nyai dimanfaatkeun sugan teh nambahan ieu nambahankeun usaha nambahan modal. Tapi jeung mun hasilna kan gedean. Ulah rancang ieu. Ampun teh Den, oke ulah nyorocok teuing ka baturan kur kabagian. Ieu teh kieu Den. Tadi ngomong cenah dulur. Iya. Ieu teh lain nepotisme. Lain da kabeh oge bakal kaperhatikeun. Insyaallah. Bakal kaperhatikeun di Sumedang teh. Uing teh nyonya acan ieu dulur. Oh, pada tadi ngobrol cenah teh baraya. Baraya sami turunan Nabi Adam. Alhamdulillah. Dulur sadaya ge. Cai baca. Etek naon? Punten. Pada usul abdi itu gaduh bayaran FPP FPP Gengel. kan FPP mah urusan dewe. Dibayar. Jakat. Wah. Langsung kan pilih aya kieu. Cus, bisi aya ayeuna tadi urang apa bentar masalah nu sejamananya. Kadang-kadang Pak punten Pak ieu nya. Abi ge osok mere maweh di ditu teh langsung ka jalmi-jalmina. Jakat ya ku sim kuring mah dipanggul. Dipasikeun kalau miskin teh tah sing teh jakat di sim kuring dah cenah eta nu langkung manfaat mah gitu. Tapi kajanteuna teh kieu Pak ieu teh tadi oge jadi pipasyaeun abdi teh. kumaha Ai pas teh kurang teh dibayar teh ka bagian kabeh jadi abdi teh rada kasemprot tah. Tah eta laras Bapak, Pak Wawan abdi teh. Pak Wawan ngalaksanakeun zakat, infak sedekah ku nyalira telepat, Pak. Alhamdulillah. Tos sae. Insyaallah kacatet. Amin. Selama Bapak teu aya niat ria. Nauzubillah min dzalik. Aya niat hoyong kapuji. Sanes panginten. Ari cuma kemanfaatanana panginten. Pami Bapak ku nyalira mah mung tatangi Bapak hungkul kabagian. Capek pamit dah nguruling mah atuh. Orang Cikadu hungkul panginten aya urang Suryan kabagi teh ke Bapak. Kela Kang. Da saya mah sadesa dibayar ku saya Kang. Diantaikeun Kang. Desa Akang di mana lagi? Di gudang. Di gudang. Aya desa Raharja kabagian. Saletik. Tah ieu mah kieu Pak ieu beunang ieu teh. Tadi Basnas cik ai Basnas teh. Basnas teh nya sim kuring kalasan megang amanah Basnas hiji lembaga anu diamanahan ku undang-undang kanggo ngelola artos zakat, infak sareng sedekah. Di betang selembaga non strukturan anu tanggal walerna di pusat ka presiden sareng ka menteri agama sampai sesuai tingkatan atuh sim kuring di Sumedang bertanggung jawab teh ka Pak Bupati sareng kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Insyaallah dina pengelolaan penghimpunan sareng ngadaya gunakeunana zakat pami ngalangkungan lembaga Basnas ieu
hiji panginten ieu sesuai syariat. Bagi nalika Kanjeng Rasul oge kapungkur ngelola zakat teh ku 25 orang sahabat ku lembaga zakat. Jadi bahasa teh aya teh zaman Rasulullah. Terus aya ti kapungkurna keneh. Kumpul jelema nu jalujur tas. Kapungkur ge terus aya lembaga. 25 teh nya. Kadua ku lembaga eta harapanna panginten pemerataan. Tadi Pak Wawan tos leres sareng Pak Said. Pak Arik oge tos leres ngaluarkeun ngabersihan hartana tapi kanggo pemerataan keadilan kanggo para duafa panginten kanggo anu mustahikna kirang merata pami dikumpulkeun hiji lembaga ka Basnas insyaallah orang Sumedang sadaya bakal kabagian. Kitu geuning carana kumaha carana? Carana nya panginten langsung ka Basnas. Tadi kanggo kegiatan zakat fitrah mah kamari Basnas nyuhunkeun bantosan ngalangkungan namina unit pengumpul zakat sampai DKM. Amilin di tingkat DKM Sid Mesid. Alhamdulillah kamari naju sasi saum kamari bade lebaran kakumpul catatan ka Basnas teh 24 miliar. Eta teh artos sadayana. sanes daun sanes artos Pak 24 miliar. Eta teh zakat fitrah. Zakat fitrah dibagikeun jadi pada sapertos Pawawan di masjidna 24 dibagikan langsung tiap-tiap daerah desa tiap-tiap masjid RW ngalangkungan ketua DKM budget eta jadi rata Pan berarti ieu teh nu bieu dibikeun ka dieu teh tinu zakat. Alhamdulillah. Tina infak sedekah Tina infak sedekah lagi. Magi ari zakat mah jelas pentas hurufana jelas 8 asnaf teh panginten. Iya bener. Pamitina infak sedekah mah tiasa dianggo kanggo permasalahan sosial, kanggo pengentasan kemiskinan, sapertos ngabantos wargi urang anu peryogi dibantos ngomean bumina rumah tidak layak huni. Rutilahu programna syaratna panginten kanggo wargi urang nu tacan kalebet data rutilahu ti desa, ti Perkim sareng ti Kementerian Sosial insyaallah di cover ku Basnas. Eta sumberna tina infak sedekah. Terus salebet Sumedang makmur ieu modal usaha tina infak sedekah. Modal usaha modal lepas teu diuwihkeun. Aya nu sifatna pinjaman tanpa agunan, tanpa bunga. Jangan gitu. Cik kieu bos. Intina kanggo ngadongkrak perekonomian warga urang. Cik bae kieu mun abdi teh anu teruskeun kieu. Apan aya zakat jeung sedekah mah hak masing-masing jelema meureun. Cik naon leuwih. Nah, ieu mun ku urang sorangan jeung anu lamun misalkan urang sorangan di ka Basnaskeun aya leuwih teh teh aya langkung. Adi ganjaranna haji sami. Cuma kemanfaatanna merata teh pemerataan teh ya. Tapi kieu ye teh. Sakenap? Siap. Ari sim kuring teh misalna bade zakat, bade sedekah, terus ka Basnas nyangakeun misalnya ka Basnas. Sim kuring teh ditaroskeun ti desa teh pan aya panitia. Nah, cenah meureun make kaditulin ka kuring. Sanes Jubriya tah kabur. Eta teh aya teu pemberitahuan misalkan abdi mah atos ka dinya tah kumaha eta? Aya pan. Setiap anu nyimpen, anu nitipkeun, anu dikaluarkeun eta administrasinya tercatat. Jadi bas itu transparan. Sapertos anu hoyong terang orang Sumedang digigikeun ka dinten ayeuna tabuh 10:30 artos titipan di Basnas sabaraha. Dianggo ka manawe termasuk ka warungna dan biho ieu. Aya kacatet. Dikadiekeun. Ieu kedah transparan bagi Basnas teh hiji panginten secara syariah ge di Parios, aya akuntan syariah. Keuangan lagi di Parios. Terus aya akuntan publik. Terus aya ti inspektorat. Alhamdulillah Sumedang kami terus Parios, PTP ana bade maju di Parios deui secara syariah jangan sampai pentasarupan dana zakat infak sedekah lepat. Bagi ieu mah amanah pergus peraturan Gusti Allah. Berarti geus kaharti aya namanya saya aya mah ka Basnas wae kitu. Mending ka Basnas. Mending ka Basnas. Ya, atuh kitu mah. Nah, ieu kae jadi ayeuna urang teh kaharti. Apan di masyarakat sekolah masuk udon. Wah, ngumpulkeun jokat, beli jaket. Kita kurban pakai hajat, pakai beli mobil. Tah, geuningan Basnas teh cik saja berarti eta program naon wae ya Basnas di Sumedang didangokolakeun eta duit kan aya tinu zakat fitrah apa bae geus aya pakna teh ya. Tinu sedekah infak yunukan teh dipake naon wae Pak Iman pantas teh. Da zakat fitrah mah dikelola langsung di
masyarakat. Di masyarakatnya jadi 80% habis di masyarakat. Di Sumedang maka bahasa mung catatan saja. Catatan janten orang ka bupati laporan Sumedang kayak 24 miliar, anu mayar jakatnya 800.000 muzaki. Berarti kanggo ngagamar, aya wargi orang kan orang langsung 1 juta masyarakat teh. Tah acan jakat fitrah, tah urang mah urang husnudon we, sapotos tadi Bapak Ai kan punya lira mungkin teka Basnas, mudah-mudahan ka payuna anu sesaletin penduduk Sumedang. Jakat fitrah tiasa sami-sami ka Basnas. Bagi eta mah di daerah masing-masing di tasarufkeunana merata jadi catatan hukum. Karena nu ka Basnas di mana tina jakat mah infak sedekah. Jadi baca gaduhan program agung namina sujud. Sujud teh kitu nu kitu dasar. Tah sujud iki sami. Sumedang zakat untuk duafa. Alhamdulillah eta singkatan dewa. Singkatan ti urang. Sujud Sumedang zakat untuk apa? Yang tawis programna turunanana aya Sumedang makmur. Sumedang usaha ieu. Aya Sumedang sehat. Sumedang sehat kanggo ngabantos kesehatan warga Sumedang. Ayeuna Basnas terus kerjasama sareng klinik. Jadi masyarakat Tedamang, kantun kaki di kalau sabajing Basnas, insya Allah terkedah mayar. Kada mayar. Malah ngabantos oge masyarakat tuh teu gaduh BPJS, karena sadayana gaduh hak untuk mendapatkan kesehatan. Dibantos kesehatan. Nah, pamikeun dah dirawat di rumah sakit, dibantos ke rumah sakit sareng Basnas. Arek mangga sarek. Itu Bang Ucus bade cenah. Heula Pak Ai atuh hapaingan Pak Ai kamari teh pun adi teu gagaduhan BPJS. Hanya teh ngalahirkeun. Cenah reka Basnas we minta bantuan. Aku sim kuring teh seungseurikeun. Naon dirinya masing teh minta ka Basnas lain kadinya. Da pueuh teu ngarti teh. Saparasna ku Pak Ai diterangkeun mah alhamdulillah paingan pun adi mah tos langkung terang ti payun geuningan. Tah bagi digana masuk ieu sok nonton SMTV. Tah kita ditayakeun eta pisan. Berarti ayeuna mah mun teh ka urang Sumedang khususna yeuh. Eta duit anu dikumpulkan ti sodako moal di Basnas teh geuningan ke kamakmuran masyarakat. Karena eta kesehatan Sumedang peduli. Tuh, peduli tadi kanggo wargi urang, bumina bade rugrug. Roti lahu. Aduh. Eta ku desa teka data. Kade pawawan ke pawawan teh jadi kuku. Amin. Eta apalan. Data anu lebat ka Perkim, ka Kemensos, anu terlebat tadi ka Basnaskeun. Karena tadi Basnas itu lembaga non struktural pemerintah, jadi tiap ngalangkah, tiap menten sarupan itu selalu berkomunikasi sareng pemerintah. Sapertos kamari Covid, jaring pengaman sosial. Wargi urang nu teu bagianan BLT sanes kantana, kamari sabagian ku Basnas. Kamari dana Covid Basnas hampir 800 juta. Ngabantos saja bisa. Ya alhamdulillah geuningan. Keur kamajengan Sumedang simpati utamina Basnas oge parantos ngabantos. Seueur pisan peduli na nya. Tah mun teh aya tambah ada. Aya ambulan oge gratis. Tuh. Kanggo mobilna misa, mobil jenazah sareng mobil pasien. Benten. Kanggo jenazah kanggo pasien-pasien. Henteu dihijikeun. Eta ada seksi mobil jeung mayit. Ieu bayi tapi teh tambah ada ieu. Ieu pantar jeung Pak Wawan. Dulu sim kuring oge depan. Rek calon ku di Cisa Cikaduk, bul abi tamana nyungkeun modal ka Basnas, keur biaya kampanye bisa moal nya. Teu biasa tuh, Pak. Teu bisa. Tong haksakeun. Ada posna ulah kitu atuh. Apaan abdi teh tadi di bertanggung jawab disumpah. Kenging sagawaya masih kena dana zakat. Gitu. Jadi SMTV bade ngayakeun lomba Pop Sunda mau tiasa dibantu. Lamun naik MTQ bisa aja. MTQ main. Jadi iya barek kabar. Ngayakeun poli main bal mau dibantos. Iya mah berarti kan ukur kegiatan anu sifatna keagamaan keagamaan. Aduh padahal abdi ge keagamaan bari nyalon ku teh atuh. Ibadahnya. Ibadah. Cik ieu mah ya kieu. Pak inya tadi kakarek 800 sok salian pasti aya nu kelaparan. Sok gratis, gratis. Ari potensi zakat di Sumedang sabenerna kumaha ieu? Pemahaman masyarakat kanu kewajiban bayar zakat. Mohon ieu teh masih keneh digali lah karena Sumedang teh potensinya luar biasa. Sina zakat mal, zakat kita mah tos kantenan. Hidang eta mah da. Terus pada paham
orok anu borojo sarta acan salat Id ge sunat wajibnya Jakarta. Dan memang ayeuna dina zakat fitrah mah panginten kantun sosialisasi supados sadayana ngalakukan UPJ Basnas, UPJ supados tiasa merata. Ayeuna simkuring fokus dina zakat mal infak sareng sedekah. Dina zakat mal ayeuna simkuring juga galakeun zakat profesi ti ASN. Pegawai negeri alhamdulillah. Enak sanaos alhamdulillah lah nuhunkeun ka ASN terus bercanten ka Basnas. Mung nembe 300 juta sasasi. Waduh. Padahal potensi mah 1,5 miliar sasasi, Pak. Ti ASN teh. Nah make jeung teu balayar sawah eta kumaha teh. Nah, ieu mah perjuangan amin lagi. Oh. Bagi dina zakat mal mah perintah lagi kudu dipaksa. Iya bener. Ambillah. Iya, kudu dicokot. Atuh simkuring geus insyaallah Pak Bupati ana tos ngaluarkeun surat instruksi. ASN mudah-mudahan instruksi ieu tiasa efektif da hasilna mah kanggo ngabangun Sumedang. Tah, ieu teh kieu ya sugan. Da beunang PDAB teh program sakitu munul jeung alus tah ya kamusan cik ai udagan bayi atau harapan-harapan di Bazas kumaha ya ke Sumedang ya. Ya, insya Allah Basna harapannya menjadi karena lembaga non struktural pemerintah menjadi lembaga anu tiasa ngabantos pemerintah khususnya berbagi peran sareng pemerintah dina masalah sosial sareng masalah pengentasan kemiskinan. Berbagi gimana masalah pengentasan sosial kemiskinan pami tos maksimal zakat mal infak sedekah wios ku Basnas tiasa engke masalah Pemda ngabangun infrastruktur insyaallah pami ieu tiasa sasarengan tiasa kawujud Sumedang ekonomina majeng infrastruktur lagi sae karena bener ieu teh sabarna mah geus hawar-hawar teh baheula ieu teh kieu kan jadi pasirikan akhirna teh kawan apan ieu teh aya warga Sumedang ieu ku Basnas teh dilatih gabut dibere mesina eta di lembur uing aya Padepokan Basudewa nya ujung aing kana pan loba ngalatih ngelas ngalatih naon can boga mesin nulis gelas na acan nginjem ka batur jadi sirik urang teh kumaha supaya hayang meunang nu kitu bantuan ti Basnas apaan tadi oge giringan ieu warung dibantu aya mah aku proposal mah ieu mah lain sorangan keur umum nya komo dari keur umum pribadi wae ge warung geus dibantu kitu bayi insyaallah tapi syarat dan ketentuan berlaku ya pasti aya seleksi aya skala prioritas administrasina kedah beres anu nampina ge kedah betul-betul doa ari sapetos pang ari tos kieu dibantu aduh lepat baraka abdi Bang Inten nyamuh alhamdulillah mudah-mudahan Sumedang teh langkung majeng amin ieu teh pawawan ieu teh geus pisan ieu teh di dieu teh urang teh jadi lebih paham jeung lebih ngarti dulu mengenai bab zakat tah ieu sugan ieu mah aya anu kira-kira can paham ya keur urang jeung keur masyarakat Sumedang bisa rek didugikeun cik ku Payi sangkan balarea teh apal timiti di mana alamat ulah sagalana we bisa didugikeun mangga Payi ya alhamdulillah panggil tadi di warung ngarobrol ieu jadi hoya sakantenan silaturahmi memang peryogi intina bas itu ngebangun kepercayaan di masyarakat ka lembaga itu sendiri panggil benar hiji manfaat ka lembaga Basnas zakat infak sedekah dikumpulkan ke Basnas hiji panginten sesuai syariah zaman Kanjeng Nabi kita lembagana kedua ngajagi nalika urang bade bersedekah sifat-sifat dia di diri urang janten urang teh mau pupujieun ka tetanggi sanaos ke diudikeun kita tetanggi urang ngalangkungan Basnas gitu insyaallah sejatina intina mah salajengna panginten ngabersihkeun hak urang urang langkung tiasa masihan kabungahan amin jadi kabungahan ka mustahik supaya supados liang gembira gitu. Alhamdulillah insyaallah sehingga abdi kaduh moto ka Basnas itu terima kasih terima titipan kasihkan amanat jadi ayeuna mah kaharti berarti saya teh kudu ieu nya ayeuna mah ieu mandik ieu daungkeun kumaha jadi ayeuna mah ulah aya sudon ulah aya sudon ulah aya wah duit distorkeun ka negara si horeng lain ku negara tapi ku lembaga anu struktural Basnas anu amanah ditepikeun deui ke masyarakat da ai ka pamarentah mah saueur laporan unggulnya alhamdulillah ngelola jeung ngatur Kang dan Biho
tekan paspor tahu masyarakatnya tiasa ngakses. Transparan kudu kanyahoan. Eta tukang kredit nyaho transparan cenah gitu. Ya pawawan enak store infak ke Basnas. Nuhun. Nembe 7 lengkah keluar di kantor terus SMP. Dana tos lebet karena rekening Basnas. Isukan saya ke Basnas. Alhamdulillah. Kudu rek naon ke Basnas. Kulin. Ya. Tah ayeuna mah ka masyarakat ya abi teh waos. Beneran hayu urang ayeuna mah urang berjuang. Matuan dulu urang anu jadi sasaran eukeun program Basnas. Su urang infak urang sedekah teh ka Basnas sangkan walatra. Sabab ai zakat teh pada hiji kewajiban. Asup kana rukun Islam anu ka 3.